Woi, kudu kanu komandan ya yang bebeja. Soalnya koreknya leungit ya. Lamun marahan ku sekalian digalai belah mantak non horeng. Rokok geus beaki jajal dampaleungeun aing. Mun marahan ku yang digerus si ke bontot ya ku aing. Ieu kakarak bontot ya. Engke mah ku aing huluk komandan mun marahan mah digerus ku aing doang bontot. Wah, bener. Sakalian aing kanu komandan sugan panggih jeung budak kamari nu nipu aing. Merecikih teh dirampitkeun ku aing sakalian jeung komandan. Beh, jan miraken nah ya kan daun talus. Intinya hoy kana tembok mah ya. Yakin kana mata mah pasti pecak. Mata ge mata lo emas tuh. Di mana ku berada. Jangan dah kene suaranya ya. Eta sia tanggal lagu kitu amat. Di mana aing aya pudiuk di dinya. Wah, nya dong dan sia tangan teh aing. Woi, coba ganeng dia. Gumbrang-gumbrang di dia ngeunah nantok. Tengenaheun ge cek kakak. Ulah mengenahan baik kan ngalagu ieu. Ngeunaheun ge cik dia. Sawara meni acak-acakan kitu yang ngeunaheun, ada yang kudu nyeureun tuh mantak nyabok dia. Ulah menyabok mah dibayar deui Kak ku kula. Pan dia kalah ngalawan. Kamu menteng ngalawan kula Kak beak. Pan dia kalah ngalawan. Tengok keteng jawara yang murni dia. Lamun jawara maka buktikan coba. Perlu dibuktikan tah. Macem-macem dia kain. Jurus naon eta Kak? Beda jeung nu lain kitu. Coba Kakak lamun jawara lembur membuktikan. Oh, dia perlu bukti. Dibuktikan ku aing. Endah mending kamu. Bisa terpercaya sama dia kaing. Wah, kalah mabur ta eta. Mun ayam ku aing sakalian direngsekeun. Naon jahayang doang kenteng ieu ku aing meureun ta eta dipepes. Horeng aing temakean ku ieu poho aing. Yuhan unu leuleuh. Masyaallah eta aing ha. Yuhan jelema nu leuleuh hampir aing tahu. Ku ieu mah aing horeng temakean. Kunaon da kekejatan? Aduh, Mang, pugu jawara ngamuk di ditu tuh. Mung mang dia kaeng. Tak ada lah penampilan yang kumaha ku dia. Amang itu ang cilok. Terus kula kudu manggil naon ya? Komandan. Aing di dia komandan ya. Nih penampilan kieu kudu dipanggil komandan. Atuh di dia mah kabeh ge salamur ya. Manggil ka aing komandan. Teu nyaho ieu kula maka. Ulah tamun karak rakyat biasa. Jawara ge kaeng masieun. Oh, nu bener komandan. Pantesan eta jawara tadi ngamuk. Basana kagak cek komandan dia. Bener dia. Benar. Tak percaya emang ke dia. Banget percaya mah. Diadu domba ku aing, pasti teh budak dua garulu. Di mana dah? Biasa bae nyar melek. Ulah dicirikan bae ngasuhna caranya nyeun. Kita indung budak. Geus, ada ngasuhnanya. Assalamualaikum. Salam. Weh, jangan naon lain ibadah mah ya awak. Woi, jaho ieu jawara nu kieu daekan ya. Weh, jak komandan. Atuh jawara gedan ulah ngeun bisa gelut doang, kudu bisa salat ge. Biasa bae ulah bari nulak cangkeng kitu. Weh, atuh hampuran dan atuh ngaranna ge jawara wajar nulak cangkeng mah. Lain ti mana beh? Hayu mending balik heula ka mah. Aya naon di mah dia? Hayu beh, aya perlu aing. Waduh, aya perlu naon sih nya? Bedeng tadi teh nang tanglut kain sih.
Ngestan di dia bae, lega di dia ge. Atuh lega. Nak naon dia? Ajak gelut dia kaing. Wih, atuh selon dan dia mengajakkan gelut bae lebatan ngana kejo. Atuh lain, pan dia mah jawara. Pasti nama ngajak gelut kaing. Emang dia perlu naon? Wih, atuh bener geng jawara. Telok gelut bae, temakean aing koyo mah. Diuk-diuk pakai dia. Lain dan, boga rokok henteu. Dia mah jauh-jauh. Nitah ka dia kaing minta rokok doang pangsai mah bisa jawara duitan dia. Woi, ngomong naon awas tah. Lah kakara kuanginan dan dia geus ngejengkang. Lah dia mah ngajak gelut pangsai mata macarana kitu. Nah ngarokok dia nya. Dulu kena yang kuda tah. Padahal aku dia. Geus tah aneh aing jurus ngalamet rokok mah. Aing mah teh kebok dilamot. Kuro, saka atau belang letik bisa entah mah ngalamat teh kebo. Geus tah aneh aing jurus ngalamet rokok mah. Aing boga jurus anyar deui. Kamari aing ngahuru ngarokok ku golok. Ieu mah mareman aing kuda paleungeun. Kadele ku diandan tah. Macam-macam orang dia ku aing kecek kuluna doang rokok. Kadele ku diandan tah. Parem tok. Boh. Lain kencaan dan horeng dia nya. Atuh ondan lamun ku katuh atuh pasti eleh aing. Lain ngomong-ngomong dia boga perlu naon gitu. Lain nginjem korek heula bae aing. Pan korek naik ku dia kamari. Justru etan dan pogo nu kamari mah eueuh leungit, mata ge aing nek nginjem deui. Atuh hurungan ku dia jawara ongko dia mah ngurungan rokok make korek keneh pan kamari mah dia tapak korek lain ngurungan rokok. Pan tadi ge dibejakeun aing poe mah teu makean. Alah dia geus ulah loba alasan. Pohara aing nginjem korek teh diinjeman deleukeun aing ngaborong jagi suk mah. Ka mana ya yang nyar korek? Geus kebaleng truk malingan endog ieu. Pager. Boroting ku aya endogan ieu mendak nanti ku bobongkong meureun ni rawek ieu. Aduh, aing maling dog teu meunang mending maling kalapa bae kitu nya. Eta kabeneran tah. Tapi eta nu dua nu meujeuhna mah tah. Mudah-mudahan madaogan sumiru eta. Tapi bisa moal yang naiknya nya. Bismillahirrahmanirrahim. Aing cenah eueuh. Mau bontot gawe aing. Lain tak komandan gerak ku aing panggih deui mah. Aing nginjem korek teh diinjeman ditepak ku aing huluna. Aduh, betulnya ngiri. Aduh. Wah, ieu dia tuan aing mah sabae. Tulungan yo. Kabeneran dia orang nu nipu aing kamari merek ceki dia. Aduh, Mang. Tulungan, Mang, bobogan gua lah misalah, Mang. Aduh. Karasa ku dia tah, kebenon dia kamari kaing nipu dia merek ceki dia kaing. Gira Mang raja bobogan nih, Mang. Oh, segera udang dia nonggeng nih tah. Mantagulah kancolah dia hirup mah. Bismillahirrahmanirrahim. Malam peng dia. Aduh. Cager. Hampura, Mang. Padahal mah bodoh. Hampura. Kumamangi di tingguran. Ih, hante keluar tuak deh. Aduh. Ngelujak dia jawara pejusan. Hampura dia alah. Perlu dibuktikan tak? Ya rumit nah. Perlu dibuktikan tak? Balik senyum. Action. Woi, perlu dibuktikan tak? Action. Woi, perlu dibuktikan tak? Action. Xiaomi ya. Ancang kelongkor dia mengagalkan bang. Action. Ngasih dong.